Oh lamun geus macet kitu enggeus Risa hudangkeun agi kumaha keprek etana tah persenelangna ameh lantur deui hodang kepret engke hudang eta hulu dua nana atuh pan seueul ulah di kieu-kieu lamun persenelang di kitu-kitu engke di jero sarung si agi aya nu tahlil atuh la ilaha illallah ini budak kunaon sih aing kan ngomongin tahlil ya saya yang milu ongkoh bo staying antap dia tidak tahu dia iya mah urusan perseneleng iya mah nya tukang son nya geus pokona mah kitu we kopina aya Kang oh rokok itu Mang Oleh eta macam-macam iya acara Mang Oleh moal sukses lamun teu dibantuan ku tukang sound system. Oh, kade kopina rokona kade. Aya Mang. Eueuh, ulah aya ngaku eueuh sia. Sok ngaleungit. Aya eueuh. Aya eueuh, aing ge eueuh sih. Ayo nama kakarak saminggu Kang Agi teh keur meujeuhna ngalekuy atuh saminggu mah meujeuhna sono-sonona Mang Oleh matak menang saminggu mah Mang Oleh wayahna be ieu mangungsi ka imah mun boga mah ieu mah hiji deui ngungsi heula antep eta mah panganten mah cenah duaan lantaran karasa ku Mang Oleh baheula keurang orang anya rumah tangga teh atuh maklum kakarak mendaknya Pak ulah komo nu kakarak mendak tuh si bapak nu geus lila mendak anggar teu mendak 3 poe mah eta kacang panjangar nyapanya nah mantap kudu surti Mang Oleh oge bila mana tiap peuting aya wae gempa aya lini sing surti geus daripada ibur Mang Oleh mending nurutan habek kadinya meh nya incunya anak kadinya jadi ulah loba kepo ceuis lamun nya kade ceuis ulah kepo nya agi teu nanaon ulah tong ditanya antep lantaran lalakon panganten mah dina peuting nu kahiji panganten teh suraseuri bari silih cabak ke pipi jam hiji murak surabi jam hiji murak surabi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah dina peuting nu kadua Kang Egi geus teu dicalana bari tuluy silih rampa hanjakal ayami toha hanjakal ayami toha salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah dina peuting nu katilu panganten geus teu dibaju bari nyabakeun munu mana horeng kue bolu mana horeng biasa geuninnya aya geus hajat mah sok loba kakaren aya geus hajat mah sok loba ses sok loba sesa geus moal boa eta susah sesa kakaren hajat hiji hiber ka tetangga 2 ka RT itu naon sababna lantaran ari hajatna barokah kabeh kabeleteran insya Allah eueuh kabeh oge rumah tangga nu teu hayang bagja hoyong kabeh ogenan mantak ieu mah abdi surti Kang Agi moal lila teuing da nyaho keperluan nyaho hajat panganten geus ieu mah kamustami
kadulur baraya anu babantu ti saminggu kamari nepi ka ayeuna ulah loba carita beres acara pengajian mah barali rek gawe naon antepkeun panganten mah tinggalkeun gitu lantaran ieu pengajian ieu atuh anya nyaho ieu mah kahayang paoleh ieu mah hayang kolotna ieu mah ameh aya nu naon ameh aya nu ngadongengan anak da kuduna mah ku bapakna langsung didongengan ngan meureun teu wasa hiji kebek ku kabingah kaduana meureun cadel bisi salah ngomong katiluna atuh nya meureun bisi naon bisi kurang tepat mantak ieu mah mang oleh ngahaja ngayakeun naon nyadiakeun waktu kangge urang kabehan teh istuning bakating kunyaah ka anak supaya pengorbanan teu kagok capek teu kagok lelah sing jadi lillah dat moal aya kolot anu ridho neuleuh rumah tangga anak pagujrud aya moal aya kolot ridho nempo rumah tangga anak pagujrud moal matak satekah pola kolot mah naon diusahakeun maka lamun Kang Agi jeung Neng Risa hayang bagja rumah tangga eksistensi manusia bisa bahagia insya Allah bagja dunyana bagja akhiratna lamun nu ngalaksanakeun rumah tangga teh boga bekal boga naon cenah bekal maka arek bebekelan mah ulah salah neangan bekal fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa pek teangan ku anjal bekal ku anjeun bekal hirup jeung eueuh deui bekal pang alus-alusna kecuali bekal takwa kulantaran rumah tangga teh nyaeta ceuk bahasa naon mah ceuk bahasa urang Sunda mah beber layar tarik jangkar beberkeun layarna tarik jangkarna geuning mang oleh mah apaleun da sok ka balautnya nya apaleun mang oleh mah sok ka laut gitu mata beber layar tarik jangkar teh oh berarti kapal erek ka mana erek berlayar mengarungi samudra bahtera rumah tangga ari samudra teh lautan anu teu aya tepian lautan anu kadieu jauh kaditu jauh mantak ieu Kang Agi jeung Risa indah pertama nama atuh indah kumaha wae urang di sisi laut nempok pemandangan indah ajaran gerak ke tengah angin ngegeleber ulah nyangka di tengah laut angin taroskeun ka Mang Oleh da ulah nyangka di laut arus ombak gede alabatan di mana alabatan di sisi mantak rumah tangga oge Kang Agi kade sing waspada supaya urang waspada supaya urang siap sagala rupana sing boga bekal nu kahiji supaya urang ludeng terang ludeng supaya urang wani supaya urang teh siap lahir batin bekal nu kahiji penta doa tinu jadi indung bapa lantaran eksistensi manusia bakal bagja lamun inget kana jasa kolot kaide manusia bakal salamet dunia akhirat bagja dunia akhirat lamun eta manusia ingat kana jasa kolot Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh dina Al-Quran a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wallahu a'lam bimuradi jeung kami geus marentahkeun kana yen ulah rek ibadah anjeun kasalian ti Allah ulah rek ibadah anjeun kasalian ti Allah eueuh deui illah eueuh deui sesembahan eueuh deui hak nu wajib ditaati parentah jeung laranganana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jeung sagedengeun kalimat nu eta Allah nuluykeun kalimatna nyaeta wabil walidaini ihsana nyieun kahadean kanu jadi kolot berbuat baik berbakti kepada orang tua disandingkeun jeung parentah
orang ulah rek ibadah kasalian ti Allah nandaskeun yen lamun jalma bisa ibadah ka Allah atanapi ibadah mahdoh maka ibadah goer mahdoh anu pangutama nanya eta bakti kanu jadi kolot saha eta teh maka lalaki atanapi nu jadi salaki supaya rumah tangga na caang, supaya rumah tangga na regreg, supaya rumah tangga na pageh, ulah ninggalkeun gawe hade kanu jadi indung bapa. Lantaran karasa kumang agi, kumaha kanyaahna nu jadi kolot. Ulah neuleuh Mang Agi ayeuna geus bisa nyiaran duit, ulah neuleuh ayeuna Mang Agi geus boga pagawean. Deuleu ketika Mang Agi can boga pagawean, can boga ilmu, can jadi nanaon kakarak porocot saha nu ngahirupan? Saha? Kolot. Sok. Leres teu? Kolot. Maka Kang Agi sing apal, sing bisa neuleuh, sing bisa ningali kana kacape kolot. Hidup ayeuna geus boga naon makmum sorangan. Hidup ayeuna geus boga tanggung jawabnya eta ngadidik ngabina rumah tangga anu sae anu takwa. Tapi hidup oge boga kewajiban nya eta bakti ngurus nu jadi kolot. Lantaran belalaki mah salianti ngurus rumah tangga na sorangan oge boga tanggung jawab ngurus kolot jeung dulurna. Sakali deui nu jadi lalaki mah nyaeta boga tanggung jawab ngurus rumah tanggana jeung kolotna jeung dulurna. Mantap Neng Risa kade dampingi suamimu sampai ia mendapatkan ridho Allah. Bagaimana cara mendapatkannya? Ridallahi fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah gumantung kana ridho orang tua, murka Allah tergantung kana bebendon murka kolot murka orang tua. Maka taraje kerjang agi aa agi nyaeta sing tiasa bakti kanu jadi indung bapa ngan kade ulah burat sabulah ini sok ayanya sok aya ai ka kolot bro-broan ai ka pamajikan koret aya nu kitu atawa sabalikna ari ka pamajikan mah bager segala dibikeun segala diturutkeun ari ka kolot koret aya tah eta teh can naon can caang hatena can apaleun ilmuna. Ari geus apal mah piraku teu kabita kana ganjaran da geuning ku Allah diparentah moal marentahkeun Allah kecuali Allah bakal maparinan karidoanana. Yeuh geura emot-emot ku Agi taroskeun ka mamah geura Kang Agi. Agi teh pernah disusuan selama 2 tahun. Betul? Agi teh pernah disusuan ku mamah 2 tahun. 2 tahun kakarak di sapi geura percaya matanyakeun ka mamah engke beres pangajian nya kitu mah Agi teh di 2 tahun disusuan kumaha ceuk mamah lain 2 tahun deui Agi maneh teh mak teh heueuh nyusuan maneh teh ukur 2 tahun tapi pan heueuh bapak maneh mah nepi ka aya ge pan teu eureun mana eta emak maneh teh baheula Gusti tengah peuting kudu hudang da maneh ngajengek ceurik maneh ceurik tuluy mak teh rumpa-rampa neangan hulu maneh neangan awak maneh hanas maku mah diemple-emple di tanah teh nih horengan eta mah bapak sia ih paengan emak garetek matak ieu emak awak emak pejet matak emak awak emak tereh meot atuh kumaha nu katuhupan ku Agi nu kencapan ku bapa maneh tuh matak indung 2 tahun nyapih kanu jadi anak taroskeun nepi ka indung rek digawe ge hararese rek digawe kumaha diencageun Agi teh keleutik ngadon ceurik rek digawe rek nyeusehan rek nyetrika ceurik Agi teh
kadarek barang dahar oge teu bisa da agi teh teu kaup naon teu kaup ngompol ceurik ta eta kudu naon mah mun kudu dibejakeun mah kacape indung tuluy keur ngahuap indung teh modal agi teh naon cek urang dieu mah ngising naon eta indung tilas ngombehan anak jejereget henteu henteu indung mah teu jejereget henteu gila kawas geuleuh kumaha henteu tapi anak ngurus kolot gering kot saminggu teu dahar-dahar bener tante kolot mah ngurus anak dahar keur dahar porocot ih kalah aa mah ditunda dahareun teh diombehan heula dielap dikumaha da beres dahar teh kokocok tuh dulu nyamual deui indung mah da teu geuleuh da eta mah naon tai anak tapi anak ka kolot ngurus kolot anak tingali meuni jejereget kawas nu geuleuh ta ieulah perbedaan kanyaah kolot jeung kanyaah anak maka moal anak anu soleh mah agi moal putra anu soleh jeung solehah mah moal bet jejereget lantaran apaleun jasa kolot teh gede kacida mantak rumah tangga bagja lamun inget kana jasa kolot nya Kang Agi geus disusuan geus agi teh geuning rewel keneh wae nepikeun ka ceuk ceuis geus atuh ulah leweh wae kapan nyieun maneh teh hese teu isuk teu beurang teu sore indung rek digawe ge hese biarlah merana kumaha cek bapana kunaon kitu teuing budak teh da ti sore rewel wae oh meureun budak teh boga rarasaan tuh budak boga rarasaan da teh bisa ngomong ukur ceurik be padahal mah indung mah geus tunduh indung mah tapi anak ceurik wae ngear bae naon ngear urang dia ngear bae eta agi keur leutik maka eta indungna tunduh-tunduh gede eang-eong we hari ayun ayunku samping sujang hari ayun di ayun mah ayunku samping enggal gerak gede gerak gawe indit ka Bandung balik mau kerupuk kanyaah kolot kanu jadi kanyaah kolot kanu jadi anak eta hiji indung encan bapak mah can kabahas bapak mah can kabahas can katewel can kaomong ulah neule agi mudan poek aliran deui ulah ningali agi ka bapak tara ngomong sopan ulah ningali agi ka bapak tara naon sanajan bapak teu bisa ngabahasakeun kasih sayang lewat kata-kata tapi agi sing percaya tanaga bapak beak pake ngabiayaan hirup agi nepi ka agi sakola lulus kuliah beres nepi ka ayeuna kawin dikawinkeun biaya dikaluarkeun tanya ka bapak kamana kangoraan bapak nu baheula kamana kagagahan bapak nu baheula sing inget sing nyaho sing apal kana kacape kolot kana jerih payah kolot ulah nepi ka agi jeung risa hayang mulang tarima kanu jadi kolot hanjakal kolot miheulaan balik ka rahmatullah engke agi karasa kumaha rasana ditinggalkeun kuno jadi kolot sanajan nya ayeuna geus boga pamajikan Kang Agi tapi angger komo lamun ditinggalkeun kuno jadi indung anak bakal kapoekan hirup lantaran indung mah lir ibarat pelita cahaya keur anak bahkan indung mah benang ijabah antara anak jeung pangeranana matak lamun anak ditinggalkeun ku indung pegat benang ijabah antara dirina jeung pangeran mungpung aya Kang Agi sok rawatan indung rawatan bapak insyaallah hirup mulia jelema bakal ngamulyakeun
kasing saha jalma nu ngamulyakeun ka indung bapakna. Ulah ngarep-ngarep boga kahormatan ti jelema, ulah ngarep-ngarep boga kamuliaan ti makhluk. Lamun urang can bisa mulang tarima komo ngahormat ngamulyakeun kanu jadi kolot, nya kolot salah dibanding kahadean kolot, yakin kesalahan kolot moal aya nanaonana. Andai kata kolot hilap, andai kata kolot urangnya kebenaran kolot anu bodoh, nepi ka kolot urang teh teu bisa dituturkeun, omonganana teu kaharti, kalakuanana nyeri kana hate, tapi dibanding jeung kanyaahna gede keneh kanyaah kolot daripada kesalahan kolot. Betul tuh Pak? Laras tepuk mata Kang Agi jeung Risa sing emut kana kacape kolot, kanyaah kolot, sebab moal aya kolot anu nyuntrungkeun ngusrukeun kana kasangsaraan. Kabeh oge ngaran kolot mah hayang neuleuh anak bagja. Ulah nepi ka Agi jeung Risa ngarasa rindu sono ka emak, sono ka bapa, hanjakal dua nana atawa salah sahijina geus disimbutan kulawon bodas boeh ngaranna, disimpen dina liang anungan ukur mahisa awakeun, diurugan ku taneuh beureum, diasingkeun di jero taneuh maot ngaranna. Ngan ukur ngarasa sono jeung rindu kana jadi indung, hanjakal geus papisah alam, geus beda alam. Ukur karasa kabelit disimbutan kurasa rindu, kama qala endis al husna, rindu ibu. Ibu kehebatan seorang laki-laki adalah ketika dia mampu menghargai seorang wanita. Pertama, dia menghargai dan menyayangi istrinya karena dia tahu istrinya sama kodratnya, sama seperti ibunya yang melahirkan anaknya. Maka ketika dia melihat istrinya melahirkan anaknya, dia pun teringat akan jasa ibunya yang melahirkan dirinya. Seorang laki-laki tidak dikatakan sukses kalau dia tidak tahu rasa terima kasih kepada ibunya. Maka selagi ada, rawatlah dengan baik. Ya Bu ya, engkau punya harta, rawatlah dengan hartamu. Engkau punya ilmu, rawatlah dengan ilmumu. Sehingga karena ilmumu, orang tuamu menjadi wangi namanya, harum namanya. Padahal orang tuamu titel tidak punya, jabatan tidak ada, tapi karena keharuman akhlakmu dari sumber ilmumu, orang tuamu menjadi harum. Yang kedua, jangan terjebak dengan bagaimana seorang bapak memberikan metode pendidikan kepada anak. Karena pada dasarnya bapak hadir untuk anak itu memberikan energi maskulin, maka dipastikan seorang bapak pasti bersikap tegas. Kang Agi sok pernah meureun kacarekan ku bapaknya? Leres teh? Kacarekan ku bapak pernah? Kasentil ku bapak pernah? Itu karena seorang bapak takut dia memiliki anak seorang laki-laki tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Makanya kalau lalaki mah sok rada tegas saeutik. Leres teu, Bu? Leres teu, Bu? Tapi kadang-kadang Pak, kadang-kadang aya oge kolot anu merekedeweng teu narima saran anak. Aya kolot anu teu narima saran anak. Sehingga dibejaan ku anak teh asa ngabejaan bulu bitis. Dibejaan ku anak teh asa dicoo gado. Nah iyalah kunaon bisa terjadi karena gelapnya hati seorang manusia. Maka bisa jadi ketika seseorang dia mendapat nasihat tapi tidak kena atau tidak masuk ke dalam hatinya, bisa jadi itu adalah indikasi hatinya telah mati. Naudzu, aya jalma dibejaan ku dibejaanana tapi keukeuh merek doang. Aya
di bejaan ku di bejaan anak tapi kekeh gurat batu nepi ka cek mainna kitu-kitu cek mainna kieu-kieu padahal belum tentu nu dianggap bener kumaha teh bener. Maka aya jalma seperti kitu ciri itu indikasi hatena maut. Sebab jalma nu tarima nu teu narima papatah batur mah utami nanya eta qaulum ma'ruf ucapan yang menyuruh kepada kebaikan tuluy ku eta mah ditepak ditepis teu narima maka eta jalma bisa jadi hatena maut. Kadang-kadang kan orang nyaritakeun wae doraka anak kakolot. Pak, Bu, araya ieu teh cangkel, tunduh, kesel, buat boga rarasaan meureun. Kadang-kadang orang Kang lamun nyarita sok bahasana teh kieu Pak Kuwu. Ieu nu mana Pak Kuwuna ieu? Kadang-kadang kitu pangarsa. Urang teh ngabahas doraka kolot we ka anak doraka anak ka kolot padahal teu saeutik kolot oge doraka ti anak lain ka anak doraka ti anak nu kumaha doraka ti anak teh kolot nu dolim ka anak nu kumaha kolot nu dolim ti ka anak hiji teu ngadidik bener kana syariat agama sehingga anakna jadi jahil anakna teu wawuh jeung Allah anakna teu wawuh jeung Rasul geus gede eta anak lain mulang tarima ka kolot tapi kalah ka wani nyarekan ka kolot gara-gara naon pepelakan urang ieu sebagai kolot kunaon teu diajarkeun syariat agama dalamun paham kana syariat agama moal wanieun nyentak kanu jadi kolot nyarekan kolot da ari kolot maka Pak Bu Teh Aa kolot mah ulah komo salah ulah komo bener heuy mak dengein kolot mah ulah komo bener salah ge tong didebat. Yo cek Imam Syafi'i saking urang kudu-kudu na ngamulyakeun ka kolot seandainya engkau melihat ibumu salah memakai sendal tong didebat cek Imam Syafi'i ulah didebat ku ulah-ulahna eta urang ati aring aing ngabejaan mah kudu mak punten bisi gubis maksud ngedebatkan beda aing ngedebat mah mak salah tak salah oh maka ku ulah-ulahna urang ngadebat nu jadi kolot nya ulah komo kolot sa bener salah oge eta kolot kade Pak Bu Ibu kadenya punya ulah asa orang nyaho ulah asa orang pinter ulah asa orang bener tapi didinya orang kudu naon kaulang karima ari anak kakolot mah bahasana teh ucapan anu ngamulyakeun naon cenah Pak ucapan anu ngamulyakeun maka yuk sadayana tumbuhkan kesadaran orang masing-masing supaya rumah tangga orang bagja rumah tangga orang regreg pageuh maka bekelan mana bekelna ridho nu jadi kolot insya Allah hiji tak Kang Agi Neng Risa gitu oge Neng Risa salaku naon salaku pamajikan sing tiasa ngimbangan sing tiasa nasehatan atanapi ngingetan salaki bisi poho bisi hilap lantaran ari jelema ma al insanu mahalul khoto wan nisyan ari jelema mah tepatna salah jeung poho betul ulah komo nu nyaho ulah komo nu teu nyaho nu geus nyaho ge kadang-kadang poho maka ieu fungsi awewe fungsi pamajikan teh ngingetan nu jadi imam nu jadi salaki kawas makmum berjamaah tuluy imam lepat boh dina gerakan maka eta urang sunat ngabejaan lain sunat ngabejaan eta urang sunat maca tasbih lamun maca tasbihna niat ngabejaan batal salatna tapi lamun maca tasbihna karena diparentah ku Allah ketika ngadengi imam salah
bahasana sunat maca tasbih lain sunat ngamejaan ku tasbih kade kaide mun imam salah sunat maca tasbih gitu ta berarti imam oge surti makmum maca tasbih lain dina waktuna oh berarti ngingetan kartos teh ta imam oge dina rumah tangga teu kapati-pati pamajikan ngimutan kecuali oh urang teh salah kan aya Pak jelema salah teu ngaku salah teh aya teu aya hese eta Pak di dangdanana aya geus kitu mah jelema salah teu ngaku salah jelema salah teu narima salah mesing kukumaha ge moal cager moal bager hirupna tetep we gitu nu kadua anu moal ecreugna hirup mah ngunek-ngunek masalah naon ngunek-ngunek dendam wae seolah-olah manehna can pernah nyieun kasalahan sehingga si eta mah neuteuli kana kesalahan batur teh aya nu kitu tah di dieu tugas pamajikan ngingetan nu jadi salaki ingetan jadi ari pamajikan mah tuturkeun salaki salagi bener geuingkeun salaki salagi salah tuturkeun salaki bu teh lamun bener elingan salaki lamun salah teh eta tugas awewe supaya naon teh karunya kade ulah sarwana ulah naon cenah ulah sarwana kan Pak kadang-kadang pan aya lalaki mah kumaha nu ngaharewosan bener tante salaki mah kumaha nu ngaharewosan kabeneran boga pamajikan teh heueuh bibir teh heueuh abong bikang mah dua bibirna pakuwu kunaon bikang sungutna dua lantaran nu luhur tukang nyieun dosa nu handap tukang minta hampura eta neng makana kade kadang-kadang pan salaki boga masalah boh di pagawean boh jeung dulurna eta pamajikan pipilueun kadang-kadang alabatan nu boga masalah aya nu kitu nya salakina boga masalah boh di pagawean boh di jeung dulurna boh jeung kolotna eta nu jadi pamajikan kadang-kadang alabatan nu boga masalah mah ih nyeuneuana teh Pak lamun bapak nyaho biwir awewe keur nyeuneuan ka salaki biwir pamajikan keur nyeuneuan kanu jadi salakina jigana lamun ku pakuwu katingali biwirna kawas kieu pakuwu yo pamajikan di ditu namanya kasalaki tapi salah carana aya begitu aya atawa sabalikna teu saeutik pamajikan jauh jeung kolot gara-gara kelakuan salaki aya teu saeutik salaki jauh jeung kolot jeung dulurna gara-gara pamajikan aya ulah moekan hate batur cek gara-gara omongan ece ieu aing poho can nganuhunkeun nuhun Pak Oleh anu tos nyawer jeung Mah Haji mudah-mudahan sing panjang umur Pak Oleh nu nyawer sing panjang umur nu henteu teu tanggung jawab atuh heuh eta mah pakuwu mun hayang nyawer atuh hayang panjang umur tinggal nyawer atuh heuh atuh mah nyakuwu teu boga duitnya biasana ari kuwu mah kudu ku sinden biasana kuwu mah kudu ku sinden gitu kade ulah kajong-jonan anu jadi pasangan hirup pendamping hirup
ulah sok nyampurkeun perkara nu aya dina diri nepi ka hate batur kapoekan lantaran anjeun hewa kadulureuna tuluy anjeun minta bantuan milu panghewakeun aya nu kitu nya teteh teh hewa kadulur salaki ku geuleuh-geuleuhna kadulur salaki naon sababna eta dulur salaki mun aya pangabutuh pasti ka salaki eta dulur salaki mun aya kararepet pasti minta tulung ka salaki gitu tuluy teteh teh ngarasa karcok-crok ngarasa karongrong hewa teteh teh tuluy teteh teh ngomong yo ulah sok menang dimanfaatkeun menang hece capek usaha menang hece capek ke tengah laut cek ceueus pan karasa ku bapak ih aya angin sagala paling ombak naon eta dulur mantuan henteu ulah sok dadae kanan cek ceueus kumaha cek Pak Oleh ima contoh ceueus ulah sok baper hi haram jadah cicing heula kumaha ulah sok bagur-bagur teuing kabeh loba ka pangabutuh tuh si Agi bagian bayaran encan dulur si Agi kamari hayang sapeda ja kamari eta dulur si Agi eta nginjem ka anak RT teu diinjeman mamah nyeri hate geus sok bagur-bagur teuing ka dulur mah saperluna we saperluna mantak teu jarang salaki jauh jeung dulur salaki jauh jeung kolot gara-gara angin barat gara-gara angin barat naon harewos pamajikan anu poek hatena sabalikna kadang-kadang pamajikan ge jauh jeung dulur lantaran ari pamajikan mah kudu taat kanu jadi salaki kade Neng Risa ieu Neng Risa na ka mana ieu aya Neng Risa na aya kade bisi molor aing mah kade Neng Risa jangan menjadi penghalang antara Agi dengan saudaranya Agi dengan orang tuanya Agi pun sama gitu ulah jadi penghalang antara keharmonisan antara kasih sayang Risa jeung dulurna balik tak kudu ngayomi ku Agi mun ulin ka imah Risa yogi Agi nu naonna nu barang berekna atuh lamun ulin ka imah Agi Risa nu barang berekna ngeunah eta teh kitu teh Pak silih ayoman sok geura ari geus mun keur ieu pasea teh silih ungkalkeun mata ge aing mah teh betah hirup jeung maneh mah aing mah hirup paingan teu sarua jeung mah teu kau boga naon teu kau pangaboga aing mah sok aing mah rumah tangga eueuh teu kawas batur tuh batur mah anya rumah tangga kamari geus meuli kulkas geus meuli motor meuli TV nah ari aing rumah tangga meuli eueuh menyat-menyatna aja erek kabari kumaha kulkas atuh aing mah jauh duit sia mah loba bae pentaan ku dulur antukna lila-lila masalah ki kapengaruhan jadi teu saeutik salaki teh koret kadul lalaki teh koret kadulurna koret ka ieuna nu kadua Neng Risa lamun aya babaturan salaki ulin ka imah heg Neng Risa teh teresep karena teresep namanya eta waktu kaganggu atanapi kebersamaan anak kacoceng nya ge teresep ulah nembongkeun ulah buat baut beketat beketut jamadat jam duduk komo bari jeung babaung mah cek aya babaturan salaki ka imah boh batur gawe boh batur ulin kade rek ngomong mah ngomong bae ngan sing hade ngomongna ulah nepi ka morosotkeun kahormatan salaki nepi ka kahormatan salaki ruksak di mata babaturanana kartos ndak nah jadi kade ulah nepi ka urang rumah tangga ruksak teh lain ku batur ku urang sorangan kade teh yo peuteuy hajur lain ku hileud jengkol ku hileud peuteuy jengkol ruksak ku hileud jengkol lain ku hileud peuteuy betul teh Bapak pernah murak jengkol
sok aya nu koropok jerokna hileud naon nu kitu ngaranna lain hileud peuteuy kade matak ibu oge ulah jadi hileud peuteuy dina rumah tangga mun aya pamajikan anu ngaruksak hubungan salaki jeung dulurna hileud peuteuy nu kitu ngaranna kartos teu atawa salaki teu akur jeung dulur pamajikan eta hileud jengkol nu kitu ngaranna ih loba salaki jengkoleun ari geus kumaha naon sebabna erek masean pamajikan dah heueuh kumaha ge batur hirup meunang heueuh naon ngaranna teh perjanjian anu teguh misakon golizo perjanjian anu pageuh ijab qabul akad nikah teh anu saminggu kamari Kang Agi eta teh perjanjian jeung Allah eta teh agi teh rek lahir batin tanggung jawab karena urusan risa tuh kumaha coba mantak eueuh deui Kang Agi yuk duanana kudu takwa lantaran Mang Oleh pakuwu eueuh jalma rumah tangga ngarasa tentrem kecuali jalanna jalan takwa lamun agina takwa risana takwa hampang rumah tangga moal loba pi omongeun moal loba pi cerewedeun kulantaran salakina takwa tuluy pamajikanana takwa maka dibalik ketakwaan keduanya itu setelah melakukan haknya masing-masing melaksanakan kewajiban masing-masing salakina takwa pamajikanana takwa maka secara tidak langsung hak masing-masing tertunaikan tapi lamun salakina takwa pamajikanana ngabeleuwing capek hirup model gitu atawa salakina ngabeleuwing pamajikanana anu takwa nu sabar capek rumah tangga model gitu maka pernah bapak ibu neuleuh manuk hiber barisa ngomong teh pernah neuleuh manuk hiber eta hiber manuk jangjangna dua atau sabelah manuk ge hiber ku jangjangna dua ngepak dua nana kompak rumah tangga pamajikanana kompak pamajikanana takwa salakina takwa insyaallah bakal hampang maka gambaran jelema nu takwa adalah ngalaksanakeun parentah Allahna ngajauhan larangan Allahna terutama tuturus rumah tangga lamun hayang barokah Kang Agi eksistensi rumah tangga urang kabehan hayang bagja ulah ninggalkeun salat sakai deui naon cenah Po salakina salat pamajikanana salat maka insyaallah bisa dipastikan tenang rumah tangga pangeusi rumah tangga ngarasa tenang Pak Bu kunaon hirup urang sok ngarasa berat neng wios kapayun aing mari caram ge erek Mang Oleh oh bisi molor aing mah kunaon jelema Pak ngarasa berat hirup ngarasa ujian teh berat-berat teuing masalah hirup teh asa pangbadagna hirup di dunia teh asa manehna pangbadagna masalah teh hirup teh asa ditimpa ku masalah nu berat tingali lain masalah nu berat tapi hate urang nu lemah hate urang nu keur lemah lantaran hate urangna keur poek ya geura tingali doa Nabi Musa ketika ku Allah dipiwarang ngadakwahan ka bawalak Firaun ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha hei Musa indit anjeun kaditu ka bawalak Firaun bejakeun ulah kaleuwihan ulah melampaui batas saestuna Firaun teh geus melampaui batas maka naon doa Nabi Musa Rabbishrah li wa yassirli wahlul uqdatam yafqahu Pak malolor sugan ketika Nabi Musa dipiwarang indit kasaha ka Firaun maka nu didoaknu nu diucapkeun ku Nabi Musa teh Rabbi syrah li sadri nun Gusti Pangeran abdi
lapangkeun dada abdi, tenangkeun hate abdi. Nah Nabi Musa minta ketenangan hate, sebab lamun hate urang geus tenang, dada urang geus jembar, kadituna wayasirli amri, sagala urusan bakal karasa hampang, sagala perkara bakal gampang. Sok we kakak, ulah komo ngahareupan masalah nu berat, ukur kacugak saeutik, da meupus keuyang nate kamu tangka manting nate geura. Ulah cugak kakak, sok ulah kacugak kakaknya, nincak tai we ya. Ih eta kuwu rek ngalongo kebon, barang kakar gecle eta ka mana? Ka kebon. Nah peleye teh baseuh. Ih mah lain tai anjing nu kieu mah. Tai jelema mah nya tai monyet mah Jokowo di ambuan teh da khas ai tai jelema mah kitu geuning. Sok geura ku ibu bandingkeun geura. Tai gogog jeung tai jelema da beda, bau keneh tai jelema. Matak ulah sosohoreun hirup maka. Ulah sosohoreun hirup mah ulah sok kejagoanan. Eta pakuwu ai pelye teh baseuh nicak tai jelema. Pira kadar nicak tai da ngadoakeun goreng teh ka bina-bina. Kumaha ceuk pakuwu? Setan teu daekeun geura modar nu modal di dieu teh. Eta 10 lengkah mah da diseseret suku teh bari ngadoakeun goreng. Tapi lamun jembar hatena pakuwu, lamun tenang hatena pelye astagfirullah. Kumaha ceuk pakuwu? Aing kudu kokocok. Moal nyalahkeun moal kumaha lantaran tenang hate. Komo ieu ngurus rumah tangga agi, rumah tangga bagja neuleuh pamajikan teu kaharti, nempok pamajikan teh heueuh geuning keur capek meureun Kang Agi, da kitu ari awewe mah tara eureun digawe satungtung panon beunta. Eureun digawe teh lamun panon peureuh mang oleh mata ya ka pamajikan ulah sok hantem wae nitahan tetempok rek barang titah teh deuleuh heula matana lamun ngambay kaos-kaos lampu gitu. Nyapanya tingali matak lamun urang hate tenang, masalah nu entrep kana rumah tangga teu weleh bisa diselesaikeun. Naon sababna Bu? Hirup bagja teh lain berarti rumah tangga eueuh masalah. Kang Agi, hidup bahagia itu bukan berarti rumah tangga tidak pernah ada masalah, tapi kebahagiaan dalam rumah tangga itu adalah ketika aya masalah di rumah tangga Agi jeung Risa, engkau berdua mampu menyelesaikannya dengan pertolongan Allah. Maka mun hayang hadir pertolongan Allah, sing pantas ditulungan ku Allah mana aqimus shalah wasta'inu bis sabri was shalah. Kudu sabar anjeun, kudu minta tulung anjeun ke Allah ku jalan sabar jeung salat. Rumah tangga eueuh salatan Mang Agi atuh sarua jeung megatkeun ti koro. Sakali deui, rumah tangga eueuh salatan gitu. Sarua jeung megatkeun ti koro, mantak emutkeun urang rumah tangga hayang bagja. Yuk pingpin Neng Risa supaya leuwih taat. Memeh kamari kawin mah taat kamari oge, ngan ayeuna hirup duaan jeung hidup kudu leuwih taat. Itu barokah ngaranna, ziyadatul khair, nambih-nambih kahadean. Maka ketika Agi bisa mawa leuwih taat kana jadi pamajikan, berarti salaki teh barokah nu kieu. Sabalikna awewe teh ieu mah nambahan taat kana jadi salaki, maka berarti pamajikan teh barokah, berarti yuk urang kabehan teangan kabagjaan hirup tapi ulah salah jalan, jalana kudu make jalan takwa. Lengkah nu kahiji aqimus shalah, ulah ninggalkeun salat, balikta adegeun salat kama qala saya. Bo hoyong rumah tangga bagja, hoyong rumah tangga tenang. Lamun hoyong rumah tangga bagja, rumah tangga tenang, maka urang kabehan kudu ngalaksanakeun katakwaan. Salakina takwa, pamajikanana takwa,
anakna oge takwa, insya Allah rumah tangga pangeusi imah ngahiliwir angin surga. Nuturkeun hawa nafsu jeung nuturkeun panon mah hoream, nuturkeun panon tunduh, tapi cek iman kudu amal maneh, kudu salat maneh. Matak hoream-hoream ge laksanakeun, sanajan hoream yakin hoyong bagja. Saha nu teu kabita kana rumah tangga indah sakinah mawaddah kabeh pasti kabita. Kama qala Sahrukan wa kajol. Barakallah. Syukriya syukriya. Pak Kuwu atur nuhun. Ikhlas tapi Pak Kuwu. Ari ikhlas mah tambahan deui. Kabita hayu orang bina kabeh pasti kabita najan sok hoream kabeh pasti kabita Anjali biari jeneng he muhabbat hayang modal he Mang Agi he merege hese. Oh iya Mang Agi iya. Barakallah syukriya syukriya. Tos ulah ting turun di dewe. Bukan apa-apa, aku takutnya dipolototin sama dia. Gitu. Kela. Ari geus boga salaki mau ulah sok cocol-cocolan sorangan. Tah, tuyun kitu tah. Agi, cekelan leungeuna. Ai nu si Agi pacakal-cakal kitu inget keur di Mekah kamari. Nya Pak Kowo. Kamari teh umroh, sareng pun bojo, sareng pun anak nu kahiji. Ai ku kuring teh eta pas di Madinah teh nya. Pas di toko oleh-oleh, hayu we dicekelan leungeun pamajikan teh. Ai cek jamaah teh cenah bener cenah Ustaz Ruhai mah nya. Abong mau balik cenah gitu. Jadi nyontoan teh bener cenah. Nyontoan kumaha? Eta cenah ditingali-tingali di tadi cenah ditilik-tilik teh hantem we cenah romantis. Dijawab ku ulah cek lain urusan romantis cek aing si ieu malah mau diuculkeun leungeunna balanja teu eureun-eureun. Matak Agi ge kade lamun ulin ke tempat balanja cekelan risa. Bo hoyong rumah tangga indah, hoyong rumah tangga sakinah, rumah tangga mawadah. Anjali? Naam. Hoyong. Atos nikahna. Taca. Hayu atuh. Maksudnya lain yang aing tuh jeung supir aing gitu. Aing geus boga pamajikan. Kenapa? Karena aku mencintai istriku tercinta. Insyaallah. Iya dong. Lain kunaon aing nyaho pamajikan aing nolo ieu ayeuna. Maaf ya, Beb, ini hanya konten aja. Enggak, mana geus boga cemem mana sarua. Bunyai nih Bunyai. Enggak, dia juga ngerti kok. Dialah satu-satunya wanita yang kucintai. Masya Allah. Walaupun sakapeung sok musingkeun. Belanja. Iya. Because I know banyak bunga di taman. Poho deui kartunan teh. Terang. Bo, ABG terang, yang lebih cantik dari dia banyak. Tapi yang sabar seperti dia, saya tidak tahu. Leres teu Pak Lurah, Pak Kuwo? Nya, gitu. Mata kena, aing mah lain susis, ieu mah lain. Tapi bukan suami takut istri ieu mah. Tapi aku terlalu mencintai istriku. Gitu.
Teruskan. Kades ya tong diedit ya. Lain kurang aing bawa kameramen haram jadah dua anak ge. Itu sok julid aing mah teu ngarti. Sok si eta mah gerak engke lamun ngupload YouTube gerak. Wah, hiji acan beget aing nu alus. Sok gerak kakadeulekeun cover YouTube gerak. Heeh. Bawaan pabrik we kitu. Jeung cek urang mah ulah bagian nu ompongna atuh cek. Puguh aing mah inget aing lu ompong untuk omot aing mah inget baheula dongeng indung. Lain kitu Pak Kuwu. Eta cek indung baheula amat hayu balik ka mana mah. Enggeus sia mah teu ditarima jadi polisi nage. Nah mah huntu sia ompong. Jeung kuring teh pernah daftar polisi baheula. Gitu. Ngan teu ditarima teh pada huntu ompong, Pak. Heeh. Atuh mah ku huntu palsu mah kanyahoan kehead cenah kitu. Kunaon sih mah? Oh aya huntu ompong teu ditarima. Teu nyaho aing ge. Liur aing ge. Padahal mah dipikir-pikir cenah aya perang teh kapan patembak-tembak lain pagegel-gegel. Nah, teraskan Bo. Teraskan. Nya lamun hayang karasa indah rumah tangga, yeuh Ibu, sing jadi obat keur salaki. Naon cenah Bu? Sing jadi obat keur salaki. Bisi salaki tibra keneh wanci subuh. Salaki tibra keneh wanci lohor. He, tolong dibangunan. Dibangunin. Hah? Dibangunin. Oh, dibangunin. Bo. Oh sok ngahudangan salaki. Pan salaki mah kitu. Ai sare sorangan, ai hudang duaan. Atuh hulu nu luhur macan hudang, nu handap mi heulaan. Eta si emak kasurupan henteu. Teu boga. Alah. Nya roda ka Ciamis meuli sabun jeung sasagon ngarangda keur usum tiris mendingan nginum baygon. Aya rangda di aya. Oh, promosi abi cenah. Eta Jayanti lain. Janda ditinggal mati. Atau Mahmud Abbas. Mamah muda baru anak satu? Tidak. Atau mah rangda KTP merenya. Heeh, kolot tapi pulen. Bo. Hudangkeun salaki, Pak. Nya ge salaki keur sare. Nya hudangkeun, Pak. Pak, lohor. Salaki molotot. Kumaha cek Ibu? Nah, cek salaki. Naon? Heula. Kumaha cek salaki? Tunduh keneh. Hudangkeun kade ai karunya maka salaki. Bisi salaki teteh teh. Kaduruk seunu neraka. Lamun kaduruk seunu dunia. Karunya henteu. Bo. Kesakedap Anjelinya. Enggak. Pan aing duaan dibangun. Oh tiluan jeung si Rahul. Bo. Lamun imah urang rek kaduruk rek kahuruan tuluy pangeusih imahna keur sarare keur molor dihudangkeun moal. Dihudangin moal. Ih moal cenah si itu mah. Haram jadah memang. Hudangkeun moal. Ih moal. Moal dihudangkeun. Atuh kaduruk meureun. Ih, atuh ge salaki ibu jadi ruhai. Hudangkeun bisi kaduruk kumaha mun hese dihudangkeunana? Dibanjor ameh naon? Ameh hudang ku sieun-sieunna kaduruk sieun dunia. Aneh ibu mah. Ari ku sieun dunia sieun salaki jeung anak kaduruk, ari ku sieun neraka kunaon teu sieun kaduruk. Hudangkeun matak lamun salaki hese dihudangkeunana satekah pokas cenah hudang Pak. Pak hudang. Eueuh teu hudang salaki teh turun ka dieu kana dada yo. Yo Anjeli ka dieu yo. Pak. Hudang
Cek salah ge turun Anjeli ka dieu. Mutnya. Ini budak tengah minum obat meureun. Bo. Turun salaki. Itu kana jantung pan ieu jantung teh pusat kehidupan Pakuwo. Oh hirup keneh. Ieu teh jantung pusat kehidupan ieu teh. Sok. Hudang. Lamun salaki oce tukang son sinsem. Hah? Heuh. Colokeun mikna. Songogeun eta salon kana ceulikna. Hudang gitu. Meuteuh ngacleng tajung hulu-huluna. Ieu kan jantung pusat kehidupan, Cek. Ieu keun kepukan salaki, Kak. Assalamualaikum. Lohor hudang. Tuh hudang. Turun. Kana bujang. Pan eta mah katuel teh seueul. Seueul. Anu we. Hudang. Tuh udang kalah. Turun. Kana gagang lato-lato. Cing, mau nyahos ya mah cicing. Ieu mah urusan lalaki ieu mah. Cing. Cicing. Turun kana gagang lato. Mata krisa engke kade lamun si Agi hese dihudangkeun eta personelengna tah. Oper. Mimiti gigi hiji weg. Teu hudang oper gigi 2. Teu hudang keneh gug gigi 3. Teu hudang gigi 4. Teu hudang leyak. Naonna? Gasna maksudna. Maksudna kumaha? Gasna. Berarti macet ya personelong kayak gitu mah nya. Lamun geus macet kitu, enggeus risa hudangkeun Agi. Kumaha? Keprek etana tah personelangna ameh lantur deui. Hodang. Kepret. Engke hudang eta hulu dua nana. Atuh pan seueul. Ulah di kieu-kieu. Lamun personelang di kitu-kitu, engke di jero sarung si Agi aya nu tahlil. Atuh la ilaha illallah. Ini budak kunaon sih? Aing kan ngomongin tahlil ya. Saya yang milu ongkoh. Bo, staying antap dia tidak tahu dia. Iya mah urusan personelang iya mah. Nya tukang son ya. Nya. Geus pokona mah kitu we. Kopina aya Kang. Rokok. Itu Mang Oleh, eta macam-macam iya. Iya acara Mang Oleh moal sukses lamun teu dibantuan ku tukang son sinsem. Kade kopina rokona kade. Aya Mang. Ulah aya ngaku sia. Sok ngaleungit. Aya aya aing ge sih. Aduh. Luluh Gusti. Alhamdulillah. Aya ketang urang mah kopi mah. Ngan rokok mah Alhamdulillah. Kalau hanya kopi yang disuguhkan, rokona henteu aya. Teraskeun, Bo. Teraskeun. Bo. Kunaon urang kudu bener-bener ngajaga salat dina rumah tangga. Lamun rumah tangga eueuh salatan, ulah ngarap-ngarap kabagjaan sebab ada 3 perkara yang mahal di dunia ini. Ada berapa? Aya 3 perkara nu mahal di dunia ieu Mang Oleh. Hiji, gelisah ketika belum melaksanakan sholat. 2, nikmat ketika melaksanakan sholat. Dan ketiga, tenang setelah melaksanakan sholat. Cak deui hiji cak aing ge. Makanya kalau orang lagi ngomong dengein.
Tiga perkara yang mahal di dunia ini, kalau kita mampu merasakannya, maka kita berarti orang yang mendapat sesuatu yang mahal di dunia ini. Pertama, gelisah ketika belum sholat. Bukan gelisah ketika belum kawin. Gitu Neng, kawin kan? Tahu kakak gelisah? Arek ka supir orang arek? Saya mah soleh, sholat subuh lagi jam 8. Suha gitu. Subuh. Di jama jeung duha. Jadi sholat duha ada sepionan gitu. Bo, hiji naon hiji? Gelisah ketika belum sholat. Maka bo, ya pagawean di imah, moal aya eureuna encageun heula tuluy. Pagawean di imah moal aya eureuna, betul. Sok karasa ieu ku ibu. Jika dapur loba gerohaneun, jika WC susuhaneun, kaburuan loba sapuan. Oh tak gitu bareng arek moal. Kaburuan loba sapuan, tengah imah beresa. Si emak nu make tiung hideung bari nanggeui gado non tunduheun meureun. Bo masih nikeun pagawean mah moal aya eureuna moal aya anggeusna atuh datang mah atuh salat reureuh heula awak teh pake sor sebab salat teh keur jalma mukmin mah reureuh Kang salat keur jalma mukmin mah reureuh eta teh istirahat. Akang keur macul di sawah, keur macul di kebon, keur ngojek di jalan, keur narik angkot di jalan, keur gawe reureuhkeun awak, da hak awak urang ge boga hak. Ulah dolim ka diri sorangan. Mantak nu katilu mun hayang bagja rumah tangga ulah dolim ka diri sorang. Cumponan hak awak teh waktuna molor atuh. Molor waktuna dahar atuh. Dahar kecuali keur puasa. Waktuna sare atuh. Sare waktuna nginum atuh. Nginum tuh gening. Bo ulah dolim ka sorang, ulah dolim ka diri sorangan. Lantaran loba jalma nya dolim ka diri sorangan. Mana nu hiji wani ninggalkeun salat, nu kadua ninggalkeun neangan ilmu. Hei, naon eta ngaji teu wajib? Wajib, ngaji teh leuwih wajib Pak. Oleh neangan apakah wajib, tapi neangan ilmu leuwih wajib. Sabar teh wajib Pak. Urang hirup teu sabar doraka. Matak lamun urang hayang bisa sabar teangan ilmuna supaya urang bisa sabar ya. Majelis nu aya di lembur, kiai nu aya di lembur, ustad nu deket jeung urang nu aya di lembur urang, sumpingan, saketan, dangukeun pituah jeung papatahna supaya urang bisa nyaho ilmu paragi sabar. Datehnya ulah salah kaprah. Ulah salah kaprah teh kumaha? Ai ka ustad nu viral nu aya dina TikTok dararata. Nu aya dina kutub dararata. Ai ustad nu aya di lembur madeng di arantep we. Macak oco bosen aing mah. Jama aing mah teu ngarti pugu enggak si eta ngaji nyindiran be gawe nyindiran. Hei, lain ustad nu nyindiran oco, kalakuan oco nu teu robah-robah. Dalamun ocena ocreg mah hirup henteu dolim kasorangan. Atuh moal kasindir, da ustad mah keur nepikeun hukum. Manya ustad kudu pulah pilih nepikeun hukum. Ari ustad mah nuturkeun jejak Kanjeng Nabi, iwalti basyiron wa nadhiron, lamun henteu ngabubungah atuh nyingsieunnan. Gitu. Lamun teu ngabubungah berarti nyingsieunnan. Sakitu-kitu da kabeh dakwah mah.
hiji ngabubunga, dua nyingsieun. Bubungah jalma ku pahala ku ganjaran akibatna surga. Singsieunan jalma bisi dosa bisi neraka sakitu-kituna. Ece kalakuan kabahas make kudu kasinggung, make kudu hewa. Lamun ece hewa ka ustad, ece hewa ka kiai, nepi ka embung hadir-hadir acan, sarua jeung musuhan Allah, sarua jeung ngamusuhan ka Allah. Kat deh. Kartos ente bu, kartos teu pak? Nya, mantat. Kade ulah dolim ka diri sendiri, ulah dilip, ulah dolim ka diri sorangan. Sing jadi pelajaran kumaha Nabi Adam dolim ka diri sorangan diusir ti surga. Nabi Adam dolim sakali eta ge, sakali nasa umur hirup. Dolim saumur hirup sakali diusir di surga. Cik ba itung ku ibu, itung ku bapak, sabaraha kali urang dolim. Lain ka diri sorangan, ka batur urang mah sabaraha kali. Si eta lekoh amat tara dolim cenah si eta mah deuleu. Gagah eta awewe. Nabi Adam gara-gara dolim sakali diusir di surga. Matak itung tak kadoliman urang sabaraha kali urang dolim. Hiji ka awak sorangan, dua ka anak, tilu ka kolot, opat ka pamajikan, lima ka dulur, enep ka tatangga, tujuh ka babaturan. Loba urang mah ulah komo nu wawuh, nu teu wawuh ge urang mah milu dolim. Matak untung teu diusir ti dunia oge ku Allah. Laras teu? Laras teu? Mantak ulah sok dolim hirup mah. Lamun hoyong bagja urang kabehan kudu bener-bener ngajaga ngariksa ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu, ahli-ahlimu dari api neraka. Supaya orang bisa ngajaga napa bu teangan ilmuna sakumaha urang rumah tangga hayang bagja hayang caang tadi ge dibere poek pan rupek hirup tadi dibere mati lampu sakedeung betah henteu hirup mau poek betah teu moal cacak eta teh urang teh kabehan mau poek komo lamun poekna dina jero hate hei poek simet gina mata mah nya poek simet dina mata bisa dicaangan ku lampu ku lilin tapi lamun poek dina jero hate teu saeutik ya teu saeutik batur milu rugi batur milu ruksak kadang-kadang nyawa milu melayang nul paling parah naon gara-gara poek hate nepi ka wani eta salaki mikeun dahareun haram kanu jadi anak pama sakai deui gara-gara hate poek ilmuan barang haram dibikeun ka anak pemajikan halal datiah nama ngan carana menang maling menang nipu menang dolim menang korupsi menang ingkar maka dibikeun ka anak pemajikan cek Rasul man akalal haroma saha jalma anu ngadahar barang haram asot jawarihuhu sya'a am abba maka lamun jalma ngadahar barang haram tuangan haram leueteun haram sakabeh anggahota badana daek teu daek bakal mawa maksiat ka Allah daek teu daek sakabeh anggahota badana ngajak maksiat ka Allah leungeun moal daekeun diajak taat mata moal daekeun diajak taat sok geura ku ece paksa cenah maca Quran a'udzu billahi minasyaitonir sadaqallahul adzim dibawa taat moal daekeun balik tak kalah ka ruksak salat nage ciri salat urang ruksak ya ciri salat urang ruksak hiji sok gagancangan dina salat dua eueuh katenangan dina salat sehingga keur salat oge masinikeun wae dagangan keur salat oge mikiran wae pagawean
komo ibu-ibu meneangan jarum pentol di jero salat. Jak kamari mah asana dina sisi meja eta teh dina rakaat kahiji. OTW rakaat kadua teh di dinya tah deket asbak. Barang beres salat teh dibuka eta asbak dah di dinya ngagoler eta jarum pentol. Dola eta urang kanjat neangan jarum pentol di jero salat. Ciri salat urang ruksak teh hiji. Naon tadi teh? Gagancangan. 2 teu tenang. 3 teu sabar. Naon cenah? Teu sabar. 4 poho rakaat. Hah? Heeh, poho rakaat. Tok model bapak model teteh. Sok salat. Dat naon? Dak teu tenang salat teh. Hayu we keur salat teh mikiran naon? Hiji pagawean. 2 kapusing. 3 masalah keur salat tah teu tenang teh. Nu kadua gagancangan salat teh. Allah bismillahirrahmanirrahim dolin abud Allah sublah sami Allah sublah Allah pir Allah dolin ahad Allah sublah naon sebabna ciri ruksak ta salat urang. Nu katilu poho rakaat. Begitu rek rakaat katilu, oh budak. 3 4. 3 4. Naon? Cicing aing keur salat. Bo. Aya nu sok poho rakaat. Aya. Tuh. Nu katilu teu sabar. Mana? Urang mah salat sok hayang gagancangan beres. Non saya melotot ke aing. Bener tante kak? Nya urang mah salat teh sok hayang gagancangan beres. Cirina embung berjamaah teh. Heh Pak Barno. Tah budak leutik sarwana tah. Batur mah berjamaah ieu mah henteu. Tah mata kade, budak leutik. Si agay nu kitu eta teh pagawean tah. Batur mah berjamaah, si eta mah engke nyalse, batur beres berjamaah salat sorangan. Da ieu lah jalma-jalma anu teu sabar. Salat teh hayang buru-buru anggeus sehingga cek Allah, "Hei hambaku, hei hamba aing, nah sia teh gila-gila teuing ka aing." Sia teh geuleuh-geuleuh teuing atuh ka aing teh meuni embung, sia teh meuni teu anteng unggal pendak jeung aing, padahal nu ngahirupan urang saha? Nu ngarizkian urang saha? Nu mere napas ka urang saha? Fakullu nafsin, setiap napas min anfasika dina napas anjeun nya, setiap napas nu aya dina awak urang, setiap napas nu aya dina hirup urang jauh harun eta teh permata Pak. Nya ge bapak teu boga intan, teu boga permata, tapi pan bapak boga napas leuwih mahal tibatan intan. Sok geura teangan jalma nu boga intan tuluy rek paeh eta jalma pasti lamun bisa ditukerkeun jeung napas pasti ditukerkeun jeung napas. Cirining moal bisa lamun Allah geus nyabut nikmat napas nu aya dina hirup urang, saloba kumaha harta urang moal bisa nulungan, moal bisa nyambung hirup deui. Moal matak geura waspada memeh dicabut nyawa, memeh maot geura persiapkeun sebab ieu nu dilakukeun ku urang bakal dipenta pertanggungjawaban. Salaki dipenta pertanggungjawaban, bapak dipenta pertanggungjawaban, kade nyage ngadidik anak ulah keras-keras teuing, heulakeun kanyaah, heulakeun kasih sayang, deuleu maslahat manfaat madaratna, kira-kira teu wejes, kira-kira teu asup, ganti metode ke anak. Pan urang ngadidik anak teh Pak sok hayang buru-buru nempo hasilna, hayang buru-buru anak eling, hayang buru-buru anak cager, hayang buru-buru anak pinter. Urang mah ngawarah anak teh kitu we. Padahal kade sing sabar tadi dia. Naon cenah Pak? Sing sabar. Atuh ulah nepi ka urang hayuh we salat ruksak ge urang
jongjon sebab cilakana jalma teh hiji nyaeta ngalap cukup karena kabodohan. Naon Pak? Ngalap cukup karena kabodohan. Padahal cek Rasul ulah ngarasa bungah maneh kecuali hiji bertambahnya ilmu, dua bertambahnya amal. Atuh keur urang dieu kabehan ulah eureun mi HP menhayang salamet rumah tangga urang sing aya ilmuan tingali kolot-kolot urang baheula Pak, kolot-kolot urang baheula Bu nya sanajan sakola teu pati luhur tapi geuning teu waleh rumah tangga teh tentrem ayem kitu rumah tangga kolot urang baheula. Buktina nu sarakola kabeh kasarok naon kasakolakeun nu sarakola kabeh kasakolakeun, nu kuliah kabeh kakuliahkeun, unggal tahun lebaran kasalinan, lain barokah tanu kitu ngaranna. Leres teu? Leres teu? Di mana datangna? Tina kanyaah Allah, tina rahmat Allah, tina ladang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Matak supaya urang kabehan barokah makana dina rumah tangga teh sing aya ngawujud opat perkara supaya rumah tangga urang bagja. Arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan. Bukti bahwa istrinya adalah seorang istri yang soleha dan suaminya adalah suami yang soleh gitu. 11-12 ngaranna kitu nya nuruk cupu ngaranna kitu. Mata lamun hayang bagja sing saroleh duanana. Nu kadua engke dikuatan wa auladuhu abroron murang kalihna anu abror. Kade Pak Bu ulah jadi anak teh sing jadi abror sing jadi kurrota ayun ulah jadi musuh bujang di akhirat. Di dunia teu saeutik anak jadi musuh kolot. Gara-gara naon? Gara-gara kolot salah pepelakanana, gara-gara kolot salah ngawarahna, nepi ka anak jadi musuh. Naudzubillah, geura istighfar, geura tobat, da sagala perkara ge lain ti Allah tapi kagorengan mah kabeh oge dosa urang Pak. Sok dosa urang kabeh oge. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak nu dilahirkeun kabeh oge suci, kabeh oge netepan kana fitrahna. Matak lamun aya anak nyegog nyimpang dina fitrahna, nepi ka anak wani ngalawan ka kolot, wani nyarekan ka kolot, eta gara-gara kolot melak salah, gara-gara dosa kolot. Ulah nyalakeun anak kabeh bae, geura istighfar, geura tobat ka Allah. Mun aya perkara anu dipikang ngewa nu aya dina anak, eta teh secara tidak langsung teguran ti Allah supaya urang teh geura-geura tobat. Kartos henteu Pak? Kartos henteu Bu? Terakhir nu kasabarata teh? Katilu wa khulatuhu solihina. Agi Risa mun hayang bagja rumah tangga bahagia sing boga tatangga nu soleh, balad nu soleh, babaturan nu soleh. Sebab agama seseorang itu dipengaruhi oleh agama sahabatna, agama tatanggana. Boga tatangga tukang kabang emok, daek teu daek eta Pak. Kapengaruhan. Hei, Pin, hei, kurang hiji. Anggota milu yuk jejegan. Geus pokona mah engke, pokona mah urang babarengan. Ngumpul ke olo kami berjanji akan melunasi kalau ada di antara kami yang gering maka kabeh kudu nalangan atuh begitu tanggung renteng daek teu daek matak loba nu pasea tetangga jeung tetangga gara-gara emok aing seubeuh nalangan sia wae sia mah unggal kitu aing mah teu ngarti ari status WA mah sia mah elit ari hirup sulit teu ngarti aing mah tah loba nu parasea gara-gara gitu. Matak ulah neangan tetangga babaturan anu soleh. Nu terakhir Pak wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rizkina keluar di lemburna sorangan. Sanajan pangala salaki leutik, sanajan pangala salaki pas-pasan,
syukuran ce nu penting waktuna dahar aya waktuna sare aya gede ge ari waktuna dahar eueuh waktuna sare eueuh panteteh juang cieu unggal penting bang barat dina bang barung kulit munding eta kahujanan mang oleh anu herang mencrang juga batu batu ABC sangasara pinuh kabingung gulang-guling ngan sorangan gulang-guling eta gulang-guling sorangan gulang-guling lantaran naon salaki jauh pangalakna tuh pamajikan di imah sorangan jerteng ce pangala salaki pas-pasan tapi sederhana cukup keur bekal ibadah hartina sekedar jeung ngeusi tanaga deui jeung ibadah ka Allah mahi meujeuna sakitu alhamdulillah lain ieu mah nyaho pangala salaki teh leutik ih eta gaya hirup aya kumotah gaya hirupna teh la ilaha illallah nyaho loba biayaaneun nyaho loba bayaraneun tapi gaya hirupna teh teu ngukur kujur teu karunya ka salaki mah engkek neangan apakah neangan duit dicarekan ku batur mendak bahaya dirongrong ku batur encan dicarekan ku dunungan ari pamajikan mah nyahona teh naon aya we teu pernah mikirkeun kumaha ngalakna tah eta kudu mikir ka dinya teh leres kitu leres teu atuh nya pan teteh ge nyaho lamun anak butuheun bagian bayaran sakola boh kuliah pan anak mah teu nyaho di eueuh apalna apal aya pan salaki mah eta teh lieur neanganana kadang-kadang bari era bari wirang nginjem ka dulurna atawa bari isin-isin nginjem ka dununganana tah tong lalaki eta teh model kitu teh mata kade tong disangka lalaki tidak berjuang kade sarua pamajikan ge berjuang atau kada kitu nama pamajikan ge sarua ngurus imah salaki atuh capek neangan apakah dek ngurus lu capek mah kabeh ge masing-masing boga tugas masing-masing capek kabeh oge mantap cara solusina dengan bersyukur urang kabehan alhamdulillah teteh lamun nyaho kasusah salaki keur neangan apakah jiga nu gelo tah asli nah komo lamun wanci bayaran musik kanceng Enggak ada kawan. Setiap manusia yang punya angsuran liar unggal bulan keremayar cicilan anak tukang jajan indungna beki dangdan salakina edan lelempangan di jalan nginjeng kami toha sarua teu boga tungtungna maling domba tatangga salaki nepi ka ditewak ku polisi batur daheuh ku poek teh geut neangan eta atawa lebah dieu nage eta salaki nginjem ka batur leuheung mun dibere kalah ka teu dibere tuh kalah ka dilecehkeun kalah ka dinaonkeun kalah ka diolok-olok nginjem ka dulurna lain diinjeuman kalah ka dicicingkeun tak eta teh ce matak ulah nguruskeun kasusah kacapek sorangan salaki capek neangan apakah awewe oge capek ngurus imah mudah-mudahan salakina sadar awewena sadar rumah tangga bakal dieusian ku jalma-jalma nu sabar kadituna jadi jalma-jalma anu pinuh ku kanyaah Allah Subhanahu wa taala. Pakuwu lain kurang sono abdi cek tadi oge ieu teh karunya ka panganten bisi geus hayang ngabobok ceng celengan. Gitu. Lain kurang naon bisi subuh bangkrut abi mah. Gitu. Pan ai wanci subuh teh eta teh mang oleh aya dua makhluk nu perang. Gitu.
ulah nepi kang ke subuh kaberangan nyalahkeun kiruhay peuting teuing eureuna. Cek malaikat hudang Mang Oleh geras subuh. Kumaha cek setan molor Mang Oleh. Sia peuting tos pangajian pan peuting teuing eureuna eta. Kumaha cek Mang Oleh ku aing ditunduh keneh. Molor bede Mang Oleh. Kumaha cek malaikat hudang subuh cokot sajadah. Kumaha cek malaikat. Kumaha cek setan molor Mang Oleh. Geus mending molor cokot simbut. Cek setan cek malaikat hudang cokot sajadah. Cuma cek setan molor Mang Oleh cokot simbut. Da Mang Oleh mah alhamdulillah jumpa kuwu duaan ahli pangaosan duanana nage nya. Makuwu jeung Mang Oleh mah kitu ahli pangaosan. Matak begitu subuh ngadenge adzan teh hudang nyokot sajad dipake simbut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.